Duh, gabut kieu baraya. Asa hayang nyobaan media sosial teh cek si Cecep. Ieu sahanya? Lokasina salemur keneh jeung urang. Coba DM ah. Weh yoga, bantuan orang atuh. Nyebutan wae kolot si Mira mah. Bantuan naon sih? Bantuan orang atuh PDKT ka si Cecep, pan maneh teh CS kan teh jeung si Cecep teh Lin. Untung naker urang ngebantu cinta-cintaan maneh. Ku urang dijieunkeun bakal atuh mun ngabantuan. Deal nya, oke? Ujug-ujug ngedilkeun wae ai maneh. Tuh atuh kayak dibantuan. Lumayan kan urang teu kudu nyieun bekal deui ka sakola. Yeay, nuhun nya yoga. Mun nyebutan wae kolot moal dibantuan maneh. Siap salah. Mira, hayu urang di taman makan siangna. Urang geus ngajak si Cecep. Cecep, hayu atuh. Cecep teh resep lagu band Oasis kan? Wih, Oasis mah ngaran tengah urang. Nyaho Oasis di mana Cecep? Bapak urang boga kaset pita di gudangna. Jadi emang tiba heula resep musik rock teh. Soalna bapak sok nyetel unggal poe Minggu. Oh, Bel geus disada urang ke kelas heueuh. oke. Ya bakal maneh Raka. Heueuh nuhun. Cecep main lagu Oasis atuh. Bisa nyanyi Mira? Teu ah sok we Cecep. Ya udah, tinggal ikeun we nya. I'm free to be whatever I. Jago ah geus ieu mah langsung tampil di acara sekolah. Hayang nama kitu sih. Sugan we kesempatana. Geus burit Mama Abi ngechat geura uih cenah bisi ngrek duluan mah sok we Cecep Abi mesen ojol. Kurang tungguan we atuh nepi ojolna datang. Oke atuh nuhunnya Cecep. Ojolna geus nepi Cep Abi teh heula nya. Sok hati-hati. Mira, amun urang teu ngebantuan deui teu naon. Naha? Ayeuna mah asa geus lumayan akrab jeung si Cecep. Jeung urang hayang ningali perkembangan Mira mun teu dibantuan ku urang. Heueuh sok we lah karep. Ya barudak satu acan bapak keluar kelas. Bapak aya pengumuman nu diterima pertukaran pelajar ke Jogja. Selamat kepada Cecep. Cecep, selamatnya katarima programna. Ieu cokati Abi. Suratna buka engke we nya. Tumben si Mira teu nungguan heula urang piket. Biasana sok ngajak balik bareng. Bae ah, sugan keur hayang sorangan. Tumben murung, biasana rusuh wae. Gandeng ah, orang di bajaan si Risa tadi berang tentang si Risa nu jadian si Cecep. Tapi orang bunga ganggu momen bahagia si Risanya, jadi orang cuma bisa ikhlas sih. Weh maneh teu murung wae, kumaha mun ku urang pangjieunkeun bekal keur saminggu ka hareup. Bisa masak itu maneh. Teu motak nyieun Mira nepi asup IGD lah. Antar jalan-jalan ke festival kembang api atuh. Ki, Buru yoga antar gue ih. heuh atuh hayu. Mira, Cicing, iya kok rame ih Raka. dengkeun heula ayeuna we. Emang naon sih? Sebenarnya urang nyimpen rasa ka Mira di basa awal Mira penahan. Tapi kan Mira resepna kasih Cecep, jadi urang embung ngaganggu Mira. Aslina? Serius ih Raka? 2 rius. Tapi Miraga sih itu masalah menjadi anjing Raka. Boro-boro rumah tangga. Pantes buku gawe oge teu Iya mah, dia nuju ngangejak heula. teteh awewena. Modal cintaku mah engke we lah jadina. Syukur kening hirup aya jalana.